Singil dihalangan kusilota sasmita alayan dirimunan kusimul buareun zaman kiman anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia mireh manusia diwajibkeun tafakur tadakur sareng tasakur margi lampahan pawayangan teh kirang sareng langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka Pasarios di kampung nyingkur sisi gunung
Ejo lemok dan daunan rajeta tutuwuhan sursor sai nu harira. Marga satwa di sarana makhluk gede makhluk detik pasuiber. Kembang-kembang warna-warni. Pon kitu deui kadu picung kupak nangka istuning reumeuy puteureun rampai ku alagun. Sawah disalebakeunana keur hejo ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leuncah. Awis di patempatan teh subur makmur gemari pahlo Cinawi aman santosa kerta jeung raharja ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandang sewang-sewang. Ieu pakampungan teh anu kasebat kampung tumaritis desa Tenagorowong. Katsana kawewengkon Madukara Nagara Amarta. Anu jadi sesepuh ieu pakampungan teh nyaeta Ki Sabda Balon atanapi Semar Pudrapawana. Hiji manusia anu kuring nyumput kuning di nusaang ngegerak kali teka tembok. Ngansik dina pasirna silip aya dina sagarana siloka. Numpuk dina gunung Nasimul tinggaran nepi karupa. Kalarosan Asondong putrana Semar Bagranaya Astra Jingga di sarangan Kudawala. Semar Bagranaya kapetoku pemerintah negara pikeun milarian Bima Pandawa anu kadua teu aya di nagara. Leungit anu hilang tanpa kerana duka pamana leos tajing kumaha nasibna. Pandawa anu kadua iya sonia angana panjang sukir iya suli sabda
Sabulan sakali mah perlu berdiskusi. Riungan keluarga, malahan kacamata agama geus ngarebeda. Yen ari silaturahim teh manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki. Silaturahim jeung bapa jeung ibu jeung dulur jeung tatangga. Oke, anu paling penting pisan mah silaturahim diri sorangan. Silaturahim diri jeung diri. Sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib, gaibul gaib, rijalul gaib komplit. Dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran tadina wujud. Leungeun, suku, beuteung. Rupa-rupa. Can gaib-gaibna. Awas, denge, ambeul, rasa. Sacanggih-canggihna zaman kiwari, naon gini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan, di kajauhan ke kajauhan teh, apa make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth. Apa sih Bluetooth? Apa naon? Ai panon gede teuing Bluetooth bolotok eta. Bluetooth teh dibukakeun tadi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel. Minahkeun data. Iya. Hah? Lah. Cek si lain disebut canggih. Nuhun ka dewek mah seuri. Nah, miliaran tahun pangeran mah geus kitu.
Iraha pandai pijina di ayeuna. Oh jelema mah. Dan karek panggil ayeuna meureutah. Padahal pangeran mah tiba heula ge kitu-kitu. Contohna hiji inung jeung bapak mapatahan ka anakna ceuk inungna teh jang, tuh itu ucing. Tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon iya nya sok sia canggih mana ini zaman canggih diwari mah Pak dibandingkeun jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing beda atau udah bapak mau bebarengan anak jeung bapak Kiai Haji Rois Mantri tauhid dalam bicarana dalam ya leres Pak tersangkanya Pak tanda-tanda keagungan teh gini kali breda baheula meuring urang kampung aya budak jauh sapertina inung bapana teh di Garut bade di kampung heuh aya anakna teh jauh di Sumatera heeh nelponna teh kana seeng jang geura balik kana seeng iya balik budak teh maot tak gitu aja nuhun Pak tapi ieu kajadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin supaya leuwih ebreh supaya leuwih jentre kakresana dan nu kagungan supaya leuwih mukasapa tapi sabalikna ayeuna nu teu iman mah kalah jadi hijab kalah jadi pipinding eta alam canggih teh keur kadirina agul ku teknologi ya, tapi eta mah kabeh oge bakal hancur. Gaduhnya ieu teh diancam pan tiba heula ku pangeran di bejaan yen bakal kiamat. Boh kiamat leutik, boh kiamat gede. Leres Bapak. Tapi nah itu jelema nya kalau bating ubudunya itu Seuting kakonengan jelema teh jadi pohok kana kaakheratan teh. Suldog-dog tinggal iga samarupna bakal langgeng manehna hirup. Malah buayana lobatin ubudunya heuh kadunyaan teuing. Sabab naon? Boh pangkat, boh dunya, sagala rupa oge Pak. Pangarti menjadi ciri kegagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain seuri siapa yang dipuji teh sakapeung ngopi sok ngalamun naon nggak iraha atuh batu mah geuningan bruh bre kendaraan oge leuleutik kade pan abdi hayang mio ge atuh ka sorang nepi ka jadi arah hayang jadi pagawe tetap teh hese malahan panglamar kaitu kadi hayang digawe teh malah suruh jogok sekarang di zaman 2000 kadang-kadang jogok kabur digawe teh terus digoreng hirup-hirunya mah geuning kudu rangaek memeh tadungkan Mbak nya
tengah. Daftar polisi kita terima detik. Nelpon. Hiji pendek kedua huntungan hiji. Depan ada polisi ompong. Gitu Pak, bingung abdi teh mamawa panglamar kahareupeun pabrik, tidak hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan. Akhirna nepak kepala. Ibu Pak, hayang jadi pegawai tetap teh. Balikeun atuh emang. Hayang lah ribu. Naon? Ulah hayang jadi pegawai tetap, tapi kudu tetap digawe. Aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah kumpulkeun heuduru solokan menet omean keun disebut nu geloge ku batur aya cengek pelakeun heubininna terus bekerja terus pengabdian bisa waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kari we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian kaeta arah kaeta subaha jeung pinuh kulamunan hatina tulul amal teh loba teuing lamunan ka panjang lamunan ya jadi kudu tetap digawe hirup pesak pinuh ku pengabdian tinggali dina Fatihah memeh wa iya kana sain naon heula iya kana budu pengabdian heula ya ujug-ujug mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge emu da kana kuit beungeus eta teh ai menta terus ka pangeran ai digawe emu ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapak ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu geus kana di berarti heula sampeu nah terus yang mentari kaya melang ay tanah teu boga di tanah batur nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deuketan anu beunghar udah pernah di nu beunghar hah anu beunghar da pernah di bonganna eta teh parna menit teh sia menit naon pikeun kuring naon tanaga buruan timah nu beunghar teh baralah atuh ku sia nepi ka tanaga teh pergi ulah waka nyebut pendit ka batur saengga sia can bageur tetap digawe udah mah hasileureun tah kitu kalau ulah arah ayeuna urang udag anu beunghar tong anu beunghar ieu mah raja maot nya
3 menit deui ya ganti tuh. Ditinggal ke nyawa eta wujudna Ganti-gantinya. iya bari raja layona bawa usia ke pasar 2 menit. jual katawarkeun aya nu meuli moal ya lumayan kitu layon raja ya kami kenal-kenal we moal tah bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri tadi Allah nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh tersangka deui nya nya tah kitu geuning solmet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah kumaha mun teu komentar bocah dua tidak mah kuring mana tadi depan narima papatah ti kolot ciri na manusia mah kitu da ciri na manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek papatahan tah lamun teu kitu rametut iya kitu da tadi kieu nya ibunya coba kalau ibunya nya ibu nya ayeuna kumaha aya mikiran diri ieu naon BBM naik ieu ribu areng heng kudedengean eta teh ieu keur mangeukeur ieu dunya teh jelebur bencana alam belah kidul candreng syek di mean belah kidul geus jelebur di belah kaler candreng syek di belah kaler geus cing carorongok di belah kulon candreng syek di mean di belah kulon beledak letak biji di belah wetan tinggang BBM naik kumaha teh kuring teh ieu ta eta anu matak dosakeun kana diri teh kumaha pajejet kudu deuleuan hareng-heng kudu dengean ieu teh ya sakur perkara nu datang sakur perkara nu datang kana diri eta ibadahaneun teh keke kumaha BBM naik tingkatkeun gawe si lain jalma iman takwa ka pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur naon hese setiap datang perkara eta pigawean contohna ceuk katerangan ai sumut anjing teh najis lamun kena kana kulit urang kudu dikumah 7 kali kudu make taneuh najis mugolado teh ieu mah dilamun anjing ngadon anjing dari udah malah dipaehan apan ceuk katerangan kumah 7 kali ku cai make taneuh tah lamun dikumah artina gawe taat aya deuleu ganjaran coba lamun teu nyelamet anjing aya gawe eueuh anjir begitu hati-hati ringan montok wae hati-hati jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun keur nu mikir dina katerangan oge 6.660 ayat 836 ayat kurang leuwih tah eusi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah waduh
tadi negara Pringgandani jeung di negara Astina ada dengan ribut jeung ribut darah remo kumaha eta Pak alus da demokrasi kitu kuduna aing nyaho demokrasi na demokrasi kiriman lain asli aya nu menunggangi pokal nyarita teh ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang lamun tindakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah tersepun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi atuh da sieu meuder main layangan oge ieu kabel kupling ieu kupling kawat kupling dipake layangan jeprut teh pegat belenyeng teh naik ke tiang listrik kan mal kabeledug teh pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa bola udah yang kuat eta leuwih yen Allah mah tersepkeun ka jelema nu sok leuwih sakur mulai ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan aibnya manaik ngaji dulu kan tidak kebatur eta geuleuh nyelakakeun mah gitu ya iya deh Pak sok tingkatkeun lain arah kadaek apaan tadi oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi kalayan ai ieu ge aku nu mata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit dirina lain ngaleungit dirina atuh kitu mah bangsat bener naon atuh leungit teh nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina diri sasampiran awak sasampayan ukur gagaduhan saliring-liring dumadi saringkak jeung sakaripola urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyil azim eta punya rauh wae atuh la haula jadi nekat dihartikeun teh nekat kumaha contona abdi ka Dupak Batur teu wani awas sia penting ke dikadek we la haula we aing mah tuh salah haula jadi nekat salah kaprah assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun dari heur atuh besok teu nyambung alatan eta teh kudu mikir alhamdulillah bapak geuning euy deket-deket anak tangga gini kan mau dikolot abong-abongan kayak itu kan dia singgarin batok bulu si madu itu kolot mah numatak cekolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara ketat nu deket gara dekesan moal jauh tina wujud moal hangang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri sorangan cirina sakantung diri pek gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan ulah wakad nyaksian batur asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah batur meuli sawah kaduruk hate teh boleh teu harti ujug meuli sawah we gua gaji monyet oh udah ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun suudon teh terus kaduruk si mah hatena teh nya
Ayo bogo kapolwan. Cekok. Menang bogo mana normal lain deh. Oh, ngan di mana orangnya leweng di bedia. Berdiri baik. Kalau berdiri di mana? Ada berdiri sana tadi. Dari mana yang berdiri di pemerintah? Ada yang berdiri di alok. Mengenai di berdiri pemerintah, berdiri polisi jadi bohak. Berdiri baik berdiri. Kemana ngomong nanti siapa? Tak itu namanya. Iya Pak. Anguran di dalam dia mah. Kaya kajama lintang ti kudu gawe bareng. Di dieu kamanunggalan diperlukeun teh. Kamanunggalannya paha sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjakeun dina sagala pawidang keamanan dina sagala pawidang naon we anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Lamun dina kepolisian dina keamanan bantuan informasi atuh ucu. Nah nulakan pantok, nah nulakan janela rek nitah wae polisi. Oh iya. Komo dengan ngadengkeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir. Uluh. Nya Pak, rupa-rupanya kadek di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu. Bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu lulu. Mawa barang ti peuting urang teh ulah aya minat langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik heula bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris apa naon jeung ka puncak gunung pasti teroris tariris eta mah sia. Iya Pak. Marah dulu. Sok make kedok agama. Make dalih jihad. Uluh. Atuh puguh we. Loba jelema anu kapangaruhan, anu terkontaminasi. Doktrina kuat. Padahal kaituna rek nyilakake batur. Ngabom jeung sajabana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna. Uluh iya nya Pak. Da teh nyambung atuh. Pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama. Iya ya Pak. Temokeun kasolehan silih asah, silih asuh, silih arti, ulah nganukur slogan teh. Beres Pak. Atuh bawa Pak. Nah, juragan Bima oge diculik Pak. Kelayana di negara teh. Heuh, bisi. Nah, tapi ulah wakasudon. Gunungan ayeuna wah mumpung ti angkatan darat, ti kepolisian, ti angkatan laut, parantos di kontek
milarian juragan Bima duka kamana leos jeung kumaha nasibna da urang oge pantes apruk-aprukan kaki ulak-ulak kawetan teu aya kakaler wele kakulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng asal kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampeun ayeuna disambut ayeuna moal aya beutia nunggu waktu saudara Pak aya proses ya orang sami-sami ngadoa bari ikhtiar ya da doa teh ngabutuhkeun gawe sia pecakan ngadoa we di kamar ulah keluar ulah digawe ngadoa teh minta beas sugan kurunyung 3 tahun ka kamar teh moal da ngabutuhkeun gawe ya nya Pak sok gawe heula ulah ujung-ujung menta era gawe heula ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contona dewe boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we mere main pasihan juragan pasti dewek teh wakil heula deuleu neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contona dewek teh jelema beunghar datang we silaing anu ulun kumagula ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana di parapan jeung sadarupana datang ke hareupeun dewek ieu duitmu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya ka euy karek aya 100.000 geus sasana mah engke kabeh tadi dikeun ka jelema nu ngabdi mah nya bener Pak tak kitu nu mata kolot nyarita teh heukeun nyepat kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran hak digawe diomongan arawe jeung arah nya aya kasoran mio itu Semoga kartu pulau warga akhirnya ini nganyuk hidup nya sejak terus digawe ulah ara jeung subaha pengabdian geun we da aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula dina surat Wadduha bener dina surat Wadduha Wadduha itu jeung Wadduha karena ada Wadduha geus bisa kalau sampai heureukeun sia anu teu Wadduha Wadduha mah Wadduha we teu disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah nah Wadduha geus bisa harti nama anggar eta lain Wadduha teh nyaeta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi daf'an lisikol dieuweuhkeun diganti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha walaili ida saje sok ya ngomong naon lain eta ahli saraf tak kitu nya nyuwun Pak sok lain urang kudu akhirat wungkul dunya wungkul lain tapi kudu saimbang balan luar jero nya Pak jadi lamun urang migawe lahir batina oge kudu dibarengkeun ngumatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun
loba itu teh Pak loba kumaha jelema ayo ngucapkeun mah bari ngangkatkeun Allahu Akbar tapi kenyataan mah Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh ka butuh ka hayang ka bung numpuk kasieun kasusah wah oh cita-cita yang nyanu kata mau naon teh Pak ubarna Pak hayang nu kitu dah nya cool ngos aing naon dicukur di mana cool lain cool teh caritakeun naon cool hu Allahu ahad ka Allah we hiji tadi dinya istiqomah teh olok dunya nya nyalametkeun agama aduh loba teh panu ditutulkeun ku hate abdi teh sing goreng kana salah itu namanya cek tewek oge kade cing hati-hati heulaanan anu aya dina diri sorangan riak dulu nu ngajak kitu nu ngajak ieu jeung sajabana leres Pak atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh nya malihanan kahiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh ayeuna teh wah biar dugi ka kacamatan oge naon hari Bayangkara anu geureup dua ai ho dirgahayu kapolisian nya dirgahayu muga Praja Yuswa jaya salalamina amin malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kapolisian bom geus panggih anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov alhamdulillah Gusti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus beunang nya tempat-tempat judi berantas hebat enak polisinya Pak perlu gitu iya kahiji gitu kedua kurang kok gak aya hak naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun kurang iya aya tuan teu balik mah iya moh iya aya polisi teu balik oknum nah aya wae dan jelema polisi oge lain kucing jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat keluluputan tangah tempat kelepatan samorit ganti saja merubah jam di sore rajin tara kapake isu eta jelema jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna contohna bapak tani melaku teuy teu jeung hileudna di mana peuteui dipelakeun di mana geus peuteyan eta hileud ujuk-ujuk aja di jero peuteui ka mana jalanna nyeun cacak peuteui tah ngomong ka nagara nya geus sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak malah beuh nama wakil rakyat keringan ai ke rapat-rapat nama sidang-sidang keringan non harare sesuareng mah malah beuh beunang teh nama eta teh oknum wakil rakyat teh make jeung maling kai heula jadi hileud tungtungna teh suka teh heuh ngawakilan rakyat era-era rakus pisan ya Pak sarakus-rakusna maung ayeuna maung pan raja leuweung disebut teh kahakanana nganu sebut daging can aya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang nganu cane ngaredok daging nu dihakana ku maung ge tapi jelema daging di dahar lauk pauk di dahar bubuahan bubutian daun-daunan diremus malah gue dia nakeun mah minyak aspal semen hileug-leug jelema tak rakus-rakus nyetak kitu teu ingetkeun eta baheula dina zaman perjuangan ya Pak kumaha dina zaman perjuangan pan baheula nepi ka pae poso pan belaan negara jeung bangsa
para pejuang kurang tapi kalau korban basuhan Ibu Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karajana nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah menang ngabri kepanggulian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh keluar ti panggulian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui eta silakan teh Pak aneh pati beralih ini mah iya tak itu Pak tak aja tak itu cu ayo kurang teangan juragan Bima sanajan ayeuna teu panggih urang tuluikeun isu cenah teu panggih isu pangeto cenah teu panggih keneh biasa aya ngaranna usaha mah tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa beres Pak